Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat ku simkuring sareng rerencengan sadayana anu dipika cinta ku simkuring. Langkung ti payun. Hayu urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadayana tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Teu hilap sholawat sinaring salam mugia salamina diungsurkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagaratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun, nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh dikasalpukakan ku kaya ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Diharapkeun dina diayakeunna program wajar dikda 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina bidang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng di sadayana lapisan masyarakat, ti kawit pejabat dugi ke sadayana rakyat Indonesia. Kukituna urang sadayana kudu gawe bareng ngalaksanakeun program ieu sangkan menang hasil anu ngugemakeun. Sakitu atuh ieu digunukeun simkuring hapunten bila aya kalepetan sareng carieun tumeureunah kanu manah hatur nuhun kanu sadayana perhatosna. Akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.